3,5 juta can muruhkeun mencit can nyisit mana bikin domba deui bah eta teh karunya domba dihargakeun sakitu. Astagfirullah. Atuh paingan rugi. bisa ngomong itu nu bah Atuh paingan rugi atuh. bah asa mending gelut kagok hareudang bah aing lieur bah si abah mah daripada PK mah. Sok ayeuna domba nu sedeng harga sabaraha? Domba nu sedeng harga sabaraha? 2,5 juta. Paling murah 2,5 juta. Can mencit. Paling murah nah. Can nyisit kulit, can proses. Kuduna mah 5 juta. Kan urang kulitna wungkul bah. Domba mana kulitna wungkul. Domana dikasantrikeun dagingna mah. Itu yang mencit. Tah. Kulitna dijieun jeket, dipasak heula, diproses heula, disamak heula. Tah dagingna dikasantrikeun bah. Oh, korupsi. Aya kitu mah atuh. Nah, jeung korupsi kan halus bah. Mun icalan jaket kulit domba kudu aya kabeh jeung domba. Ieu mah kulitna hungkul. Itu mah kitu kudu jujur jualan teh. Bah pindah kana dompet bah. Tah, Kana ieu dompet kumaha ieu? Jenisna kunaon ieu? Tah ieu bahan dompet kulit bah. Kulit naon? Kulit sapi, bahan kulit sapi. Napa, bahan kulit sapi napa. Hargana 120.000 bah, nu panjang. Hah, Nu ponok itu 80.000, nu ponok 80.000. Marulah di abdi udah harga pengrajin nyeunan langsung. nah leuwih murah. Kan bah nyeunan langsung di imah. Urang nyieun langsung bah di imah matak murah bah. Di toko mah ieu teh 200-250. Akan Teh jeung tokona bah. domba jeung sapi teh mahal sapi. Heeh. Nah, dijual 100. Kan dompet ieu mah bah. Kan sarua kulit. Kulit kan kulit sapi bah, kulit sapi lain sapi. Lain sapi kulit sapi. Nya. Domba jeung sapi mahal mana? Mahal sapi. 77-an bah jeung sapi mah. Tah, 1,5 juta kuduna eta harga teh. Sok mah 1,5 juta bah beuli bah. Mahal teuing atuh. Cek aing oge ieu bu guruna pure nu aya di urang ieu guruna. Kapangi ayeuna mah. Eta diicarana dina keranjang koneng. Henteu bah abdi mah teh tiasa COD bah. Tara malayar bah. Amun pesen ka mana atuh? Ka dieu bah. Nek mesena ka dieu bah. Tah, ka dieu bah meuli mah lamun apa rek. Ih. Kumaha itu? Kan keranjang lah ulah pasnya gara-gara abdi gaduh keranjang beureum abah hayang keranjang koneng. Manya euy sa Islam nepikeun ka pasnya gara-gara keranjang bah. Oh berarti kudu ka ditu langsung mun pesen. Henteu abah mana gaduh acis. Abah gaduh acis. Nya, Abah gaduh acis. Kirim alamatna ka abdi. Ku abdi dikirim abah macalik we bobo. oh kedah transfer heula. Tah, kedah TF heula bah. Beres TF abdi dikirim. Atuh capek aya kitu mah sistemna. Nah, kijing bisa capek ari si abah. TF capek. Sistemna kitu mah capek. Mau abah mau capek, tinggal TF ya abah boga duit. Pakai Brimo TF geus abah, teu capek. Sistem Mon, mending keranjang koneng. mesti atau abah mesti keranjang koneng. Supaya apa? Berbicara soal bisnis. Abah. Ya dah
dinas itu bah, dinas mal heureuy. Wah, serius. Sok bah. Abdi ditampi ilmu na bah ieu. Berbicara soal jualan, Ya, mohon. sebagaimana mungkin kita harus mengutamakan quantity, Ya, pasti kuantiti pasti. quantity. Karena kualitas mah eta ngaranna kulit geus jamin jos. Ya, iya bah, ngartos. Nah, kalau sekarang keranjang kuning kan yang nonton teh banyak nih. Mohon. Ya banyak. Yang nonton teh banyak, ada ribuan. Kalau misalkan sistemnya seperti di WA, Ya, itu ada yang nyangkut. Cuman lebih lama karena kan yang chat banyaknya, kadang aya nu heureuy. Kadang aya nu terjadi. mohon. Nah, kalau sistemnya keranjang kuning mah itu udah pasti orang yang pencet, orang yang lihat, orang yang beli itu udah pasti jadi beli, mau mungkin dibatalkan. Siap bah. Berarti kudu make keranjang kuning. Saran abdi mah mending belajar keranjang koneng. Siap bah, ditampi saran bah hatur nuhun. Meulina keranjang kuning di mana bah? Itu ada tutorialnya di YouTube, udah banyak sekarang cara buat keranjang kuning. Udah ada merek, Ada di Air Leather bah. udah diresmikan. Udah. Karena kalau udah diresmikan mah tinggal keranjang kuning. Oh iya siap bah siap. Mana adalah tutorialnya di YouTube. Siap bah. Hatur nuhun bah, hatur nuhun ilmuna.